barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya sadayana haturan wilujeng patepang dangu deui sareng pendaran dongeng simkuring masih ngreuyeuh hanca garapan dongeng dina judul Sabalakana kenge nyutat tina novel Sunda Kang Dadan Sutisna anu ieu buku dipedalkeun ku PT Dunia Pustaka Jaya anu alamatna di Jalan Gumuruh nomor 51 Bandung, teleponna 0227321 faxna 02273330585. Kamari teh parantos rengse seri kalima. Ayeuna urang majeng ka seri anu ka genep. Seri kalima kamari teh parantos dugi ka mana? Urang wangsulan deui sakedik. Heuleut 15 menit anu limaan anyog ka kantor polisi. Bribtu Dohing geus ngajanteng di rohang jaga. Siga nu haja keur ngadagoan cara sasari. Kasorenakeun mah kantor polisi teh rehe comrek komo dibarung ku hujan ngaririncik. Nu limaan sinadiuk di rohangan tunggu. Bribtu Dohing nyelang heula ka tukang teu lila kurunyung deui bareng jeung hiji lalaki. Pangawakanana jangkung, seseg jeung ngeusi. Beungeut bersih, cacak mun teu make baju tahanan mah bakal leuwih ka ciri gagahna. Lian ti boga rupa teh katembong awakna ge kaurus pisan deui. Nu limaan olohok sajongjongan. Sari-sari teu percaya yen eta lalaki teh nu maehan Rastiti. Santana kitu deui lebe unang. Memehna nyipta-nyipta dedeganana bade amprotan pinuh ku tato. Beungeut parangas pikasieun. Basa di bejaan nu datang teh kolot Narastiti can ge aya nu nanya eta lalaki dibarung ku beungeut kaduhung sanuk-sanuk menta dihampura. Sayaga nandangan rupaning hukuman kaasup dina pahitna hukuman pati. Tuluy nandeskeun yen sakur laku lampahna geus dicatat ku polisi. Mun panasaran tinggal nanyakeun manehna moal nyaritakeun deui soal eta datang tu eusina mah sarua. Mitra kaum dangu sanajan eta kasakitan pikarunyangeun pisan gan Kosimah kalah ka medenghel ambek. Tuluy nonyok 3 kali. Santana kawas anu kahatean. Manehna nyusul panonyok gan Kosim. Ku hiukna tajongan beneran pisan kana igana. Asep jitu ngajurah roh. Boro-boro ngalawan kalah ka imut bangun narimakeun kana eta pangawarah. Memeh aya ributan anu leuwih rongkah. Bribtu Dohing buru-buru mawa deui Asep jitu ka jero tahanan. Ceuk dewek ge sabar. Si laing mah teu beunang di papagahan. Lebe unang ngaharewos ka santana anu kekerot keneh. Bari ngabuleud-buleud peureup. Basa nu limaan rek baralik, lebah buruan polsek Pasaranog jeung mobil anu make label TV lokal. Aya duaan anu turun teh, nu hiji awewe jangkung leutik, buukna ngarumbay panjang. Make saragam anu ngajeblag ku logo eta TV. Nu hiji deui lalaki ngora keneh manggul kamera gede. Duanana tuluy arasup ka kantor polisi. Mitra kaum dangu, hujan ngaririncik mirik kasimpe malam Jumaah. Urang Cikawening tayaan wani kaluar. Najan negerkeun karep ge kajadian tadi beurang mawa ka keung anu pohara. Nu milu tahlilan di imagan Kosim ukur sababaraha urang, tuluy rurusuhan baralik. Basa nama bisi kapegat ku hujan gede. Santana jeung lebe unang ge milu amitan. Sakitu nu boga imah meuni keukeuh nitah monok. Ceuk gerentes santana dati Cikawening ka Sukalilah mah teu jauh ieu.
isuk ge bisa nempungan deui. Dina tinimanganana eueuh dagoaneun najan milu cicing di imah Gan Kosim ge. Kalah ka matak era jeung kasuat-suat. Ari gerentas labe unang tangtu bakal jadi masalah nu leuwih rongkah upama manehna milu monok di imah Gan Kosim. Sasatna di imah Gayatri pisan nu keur ditumuruan ku pamajikanana, teu mempan ku panyaram. Duanana tuluy kikicipritan dina motor, ngageuleuyeung kakulonkeun meulah poekna peuting. Mitra kaum dangu, urang Cikawening jeung sabudereunana atawa bisa jadi tempat sejen tangtu milih ngariung jeung anak pamajikan batan udar idar luareun imah. Ukur sawatara tukang ojek nu kaciri keneh ceneku di pangkalan, mucicit katirisan. Ngadaguan muatan nu can karuhan irah datangna. Tukang baso jeung tukang bajigur nu sok ngidar peuting-peuting bada isage geus maju kabalik. Kawas nu leutik hate biheung aya jelema anu barang beuli dina kayaan sakitu comrekna. Mitra kaum dangu di imah Gan Kosim sakula warga keur lalajo TV. Santana sarua deui keur manco kana TV di imah uwana. Di baturan ku lebe unang nu can hayangeun empeh ngababara sobatna. Di imah sejena boa di sakitu ratus rewu imah. Tangtu aya di antarana nu keur moconghok ka hiji channel TV lokal nu rek midangkeun liputan khusus kajadian Rajapati di Cikawening. Embohna wawancara langsung jeung Asep Jitu di kantor polsek. Pancek jam 8 peuting presenter nu gulak-gilek make kabaya. Muka acara ku entep seureuna basa. Katara geus apal cangkemna teh. Sanggeus ngadadarkeun rupa-rupa Rajapati dina sataun katompernakeun lengkep jeung waktu kejadian katut gambar-gambarna. Eta TV nyieun kacinekan ye nagara beuki teu aman lantaran kajahatan maweuh di mana mendi. Beras we kana kajadian panghaneutna di lembur Cikawening. Ku eta TV disebutna Cikawening. Buruh breh deui kaayaan tadi beurang nu ceurik, nu ngahuleng nu olohok awor dina gambar anu ngaguluyur. Bangun hayang nyosok jero eta TV medar nu perebut talkin di kuburan deui. Dina bagian kedua presenter medar kacarekna Asep Jitu jeung modus operandi dina eta Rajapati. Katembong aya usaha wartawan udah pejabat DP jeung pejabat HD, tapi nu beunang ukur gambar imahna wungkul bari disebutkeun yen eta dua pejabat can bisa ditepungan. Dina bagian pamungkas presenter nyebutkeun yen manehna geus bisa nyambung jeung reporter di kantor polsek. Gambar dina TV robah nemongkeun kaayaan kantor polisi anu semu poek. Reporter Sintatia kitu ngaranna ngawawancara Bribtu Dohing eta polisi meuni norolang nyaritakeun sakur kajadian tadi beurang. Make basa nu kaku pisan dibarung istilah-istilah nu matak kerung urang lembur. Cinekna ceuk Bribtu Dohing ieu teh minangka bukti yen polisi kacida tanginasna nepi ka bisa ngungkap perkara badag dina waktu 8 jam. Geus kitu reporter Sintatia leumpang moru tahanan dituturkeun ku kameramen. Reporter Sintatia asup ka tukangan sarigsig besi, ngasongkeun mik kanu keur diuk bangun teu riuk-riuk. Tuluy merekpek ku sabara pertanyaan. Saderek tiasa ngeceskeun kunaon bet nyerenkeun diri, cik reporter Sintatia. Eta mah geus jadi kakuduan dina hirup. Sora Asep Jitu teuing ku tatag. Panona estu seukeut melong kanunanya. Diudag-udag kasalahan leuwih ripuh batan dikerem di ieu tahanan. Di dieu saya bisa ngerasa lugina, asa bebas, asa eueuh anu ngukuntit. Tadi sanggeus saya maehan Rastiti ujug-ujug bijil kasieun anu leuwih rongkah batan borgol polisi. Leuwih paur batan regu tembak anu rek mere eksekusi mati. Nu matak saya nyerenkeun diri lantaran hayang leupas tina eta kasieun. Cek Asep Jitu tuluy melong deui leuwih seukeut batan tadi. Sabalakana saya moal neangan pangacara, moal neangan anu rek ngahampangkeun hukuman. Saya bakal narima naon wae putusan hakim engke di pengadilan. Mitra kaum dangu reporter Sintatia sakedapan hulang-huleng bangun kataji ku pamadegan Asep Jitu. Geus kitu balik ka lebah kamera, manehna ngadeuketkeun mik kana bibirna anu beuki luwai-liwai. Tah kitu pamirsa,
Wawancara simkuring sareng Asep jitu. Urang tangtung inget kana rupa-rupa kejadian anu geus kasorang, anu amis, anu pait, anu kesed, anu peuheur. Sabalakana kawas dina hiji peuting anu romantis. Simkuring jeung ieu kameramen lelempangan di basisir sanggeus ngaliput acara sepak laut. Sora lamak nu gumuruh asa magehan paceklana rema. Hanapun bulan sinangling. Jeung paninengan nyacasna spray hotel dina. Mitra kaum dangu gambar pindah deui ka rohangan studio. Presenter anu beungeutna semu bareureman sasadu ka pamiarsa yen aya kasalahan teknis. Eta acara dipungkas tur baris diteruskeun kana acara sejena. Mitra kaum dangu rupa-rupa pola jelema nu ngabandungan eta wawancara teh. Aya nu nyakakak seseuria nepi ka ngusek dina kursi. Aya nu kurang kerung teu ngarti bari nanya aya naon ka baturna. Aya nu tuluy ngahuleung siga milu mikiran jeung ngira-ngira eta kaahengan. Aya deui nu nyebutkeun yen eta mah sabotase lantaran honor reporter jeung kameramen leutik pisan. Kacipta genyeleungna di studio TV cek dewek beuting ieu keneh eta reporter bakal dipecat. Hiji lalaki kolot nyekekek di hiji warung kopi anu anggangna 41 kilometer ti lembur Cikawening. Bapana eta reporter teh teu disakolakeun kitu meuni taya ka era nyaritakeun kelakuan sorangan dina TV. Aya awewe nyarita kasalakina di hiji imah lebah pengkolan ka lembur Sukalila. Nu ditanya kalaka rungah ringeh da puguh tita tadi ge manehna mah anteng SMS-an teu milu lalajo. Dari kalajo TV den ini mani eueuh soraan pisan. Cik aki-aki noel ka nini-nini di tungtung lembur Pasir Bala tonggoheun Sukalila. Iya TV pamuih sorana geus dibeakeun. Tuh tatangga mani Rabu garandengan. Piraku ku aki can kadenge keneh. Eta nini-nini hohoak salakina ukur ngajawab ku hare-hare. Mitra kaum dangu dina kursi bari ngargot kopi hideung anu keur meujeuhna ngebul. Santana jeung lebe unang silih reret. Layar TV geus pindah kana acara sejen. Tapi nu bieu kasaksian narapal keneh dina uteukna. Asa aya anu anehnya poe ieu. Santana nu nagelas dina meja. Nya tangtu we, da si laing mah bakal asa diheulang. Najan teu kungsi ngalaman kejadian siga kitu, santeuna dewek milu ngararasakeun. Muga we sing nambahan kana kayakinan yen lebah jodoh jeung Fatimah aya anu ngresakeunana. Lain perkara eta, dewek mah keur nyaritakeun anu bieu dilalajoan. Sanggeus ngawawancara Asep jitu eta awewe ngadadak robah kalakuanana. Omonganana siga anu di luar kasadaranana. Heueuh, ngan biasa we meureun. TV mah sok neangan sensasi. Bawa eta reporter teh hayang tenar, terus nempuh cara anu teu ilahar. Lah, si laing mah kawas anu kakara bae lalajo TV, lebe unang ngarongkong goreng ulen. Sagelo-gelona ge jelema anu nyieun sensasi moal nepi ka kitu. Komo ieu mah nanonkeun pausahaan tempat manehna digawe. Datang tu mata ragrag darajat atuh. Sasatna diwiwirang ku reporter sorangan. Lah, ayeuna mah urang bruk-brak we. Perkara hubungan Rastiti jeung eta pejabat, dewek mah geus nyaho ti memehna ge. Ngan piraku dewek nguar-nguar ka batur. Dibeja-beja ka sasaha. Cukup hate sorangan we anu neuneun eta Rusia. Ke. Loba dieu mah lebe unang motong kalimah. Dewek geus mere pepeling ti anggalna keneh. Teu kudu ngaguar di perkara eta, da geus kejadian. Tuluy loba kanyaa ka hiji jalma mah ukur karasa ku sorangan. Moal bisa dihalangan ku pepeling, da batur mah cantang tu milu ngarasakeun. Tah, balik deui kanu tadi, dewek anger can ngarti kunaon Rastiti ngahajan telepon ka pamajikan eta pajabat.
Tuluy Asep jitu mani gampang pisan nyerenkeun diri ka polisi. Bieu deui eta reporter geus nembongkeun deui ka ahengan. Dina pirasat dewek mah aya kajadian sejen nu can bisa kajawab ku akal. Nu tatalepa tiras titi ka Asep jitu tuluy ka eta reporter. Asa jauh teuing euy mikir teh. Si laing tang tu capek lantaran peting tadi kurang sare. Cik lebe unang ka santana. Sok ayeuna mah geura reureuh. Dewek mah rek balik, pamajikan bisi dedeupeun. Lebe unang cengkat terus keluar sanggeus ngajawang deui goreng ulen 2 siki. Santana ngahuleung deui dina kursi tetenjoanana asa tinggalin kene dina astana. Di jero kuburan dina waruga anu di bulan boeh. Mitra kaum dangu kahemeng santana teh kapikiran deui ku Gan Kosim. Sajorelat dina ciptaan Olot Dayat. Narembongan dina lamunan sawatara jalma anu nyaksian kajadian tadi beurang. Nya kitu pisan sanggeus wanci nyarelekeun carang-cangna tihang, tuluy panon poe meletek alon pisan ditema ku Hanut Moyan ngagayuh ka rumangsang mepet kana pecat sawat di 2 lembur harengheng ku 7 kajadian. Mitra kaum dangu, rebun-rebun di hiji imah lebakeun balai desa aya awewe bayuhyuh nu keur hohoak bari tutunjuk ka awewe demplon anu keur ngabangingik. Tatangga di sabudeureun eta imah kagareuwahkeun aya anu geus indit katampian, aya nu merongkol keneh tuluy lilir, aya anu kabawa ngimpi tapi tungtung namah nyaring. Ting kurumuy ti saimah-imahna silih pelong dina lawang panto. Nu nguliwed ka pipir bari noong ngan aya di antarana anu kandal kawani. Nyampeurkeun anu keur nulak cangkeng bari tatan-tatan rek misah. Ngajar dog montong pipilweun. Ceuk awewe bayuhyuh sorot panon semu hurung lir ngagebahkeun anu rek nyapih. Geus kitu mencrong deui ka awewe demplon anu nyuuh dina taneuh. Buukna ngaramueul kana sesa cileuncang. Rokna bobolokot kawas anu kakarahannya ti sawah. Paingan atuh, usaha salaki aingan ipis wae, da dipake meuli bujur sia. Sumpah ece, mung sakali-kalina, kawas anu tadi didugikeun, rumasa abdi poekeun, ieu artos di salaki ece harita, ku abdi dipulangkeun deui. Ceuk eta awewe demplon. Tuluy esod-esodan siga nu hayang nyium indung suku awewe anu bayuhyuh. Teu butuh duit aing mah, jeung moal ngahampura. Kanu anu nyelewer kubuk we kana raka duit mah. Awewe bayuhyuh kalaka beki kekerot. Mitra kaum dangu mitenama awewe demplon nganyang ka awewe bayuhyuh. Nyaeta pisan bibit ributan teh di luar remeng-remeng keneh basa awewe bayuhyuh ngadengan nu keketrok. Barang berai muka panto awewe bayuhyuh olohok nanyo anu nganyang lain wayah. Tuluy we cenah asup ka imah ngabagiakeun somea pisan, malah make nyuguhan cai ente haneut sagala. Ceuk awewe demplon moal lila ukurek mulangkeun duit wungkul. Sakalian sanuk-sanuk menta hampura. Barabat nyaritakeun kajadian 3 tahun ka tukang. Budak nu cikal keur butuheun duit. Keukeuh hayang milu kursus komputer. Mayarna 100.000. Awewe demplon teu nyekel pisan katurug-turug salakina geus sabulan can balik keneh. Ngadon kuli di alas peuntas. Awewe demplon geus ngingkig ka imah nini rentenir. Ngan di jalan panggih jeung salaki awewe bayuhyuh. Tuluy nanya rek ka mana. Barang dibejakeun rek nginjem duit, salaki awewe bayuhyuh nyaram ka rentenir. Gede teuing bungana cenah. Duit sakitu mah di manehna ge aya. Mayarna tongting di pikiran, tur engke sore rek dianterkeun da harita mah teu kaparengan mawa duit. Magarek nganterkeun pas sore teh dina empro nama datangna meh tengah peuting. Keketrok kana janela bari haharewosan ti luar. Awewe demplon mukakeun panto ujug-ujug bulubus weh manehna asup.
Duanana ngobrol pating harewos di patengahan nu rayem-rayem. Duka kumah mimitina kasono awewe demplon kasalakina asa kaubaran peuting eta cacap di tengah peuting nepi ka meme subuh. Sanggeus ngabandungan anu ngadadarkeun laku lampahna, awewe bayuh-yuh mudig-dig leuwih carengkat sabulu-bulu. Tuluy ngajengut buuk awewe demplon disuntrungkeun kaburuan. Sukuna nu beberahilan ujug-ujug najong kamana karep. Dibarung ku hoakna anu ngabaribinan kasimpe isuk-isuk. Tekung silila lantaran tatanggana ngabejaan hansip eta dua awewe teh aya anu misah. Awewe demplon tuluy dibawa ku hansip ka kantor RW. Mitra kaum dangu, di tempat sejen ukur kaselang sapanyepahan ti kejadian awewe demplon, aya salaki pamajikan keur ceurik paungku-ungku. Datangna ti hiji imah di lembur sukalila, ukur kahalangan ti lusuhunan ti tajug anu geus nyangeyeng. Eta tajug kacaturkeun rek direhab, tapi geus 3 kali ganti presiden anger keneh kitu. Mang warung nu boga imah nangkep ti papareket ka pamajikanana kawas budak anu neangan cinyusu. Ari ceuli urang dinya rebingna teh liwat saking. Boro-boro ngadenge sora anu ceurik, kagebah kalakai murage pating korejat. Nu batak tuluy tumplek ka imah mang warung. Nanya aya naon, bisi boga ka nyeri, bisi aya anu ka papatenan magar teh. Nuhun geus ngalongok. Ieu mah urusan emang jeung ibina. Cek mang warung bari rugu pragap neangan saputangan. Nu rohok di buruan tayohna geus kagok turun ti imah. Samemeh menang kepastian mah maranehna teu daekeun ngejat. Nya urang bejaan we tadi basa bi warung hudang manehna galecok ka salakina. Manehna tadi teh malam Jumaah pan aneh. Ieu duit eueuh anu coceng. Moal kitu cokor bagong teh geus pengkor pokna. Mitra kaum dangu geus ampir 1 tahun di warung remen leungit duit. Pang-pangna unggal malam Salasa jeung malam Jumaah. Mang warung nu gawena ukur heuai bari moyan nyarita ka pamajikanana. Urusan leungit duit mah batur ge prah. Tuluy sumebar beja di lemur aya anu nyegik. Meh kabeh curug nunjuk ka Ki Al Nasim. Da kaciri usahana manikawas ngarawuan duit. Imahna anu tadi narek runtuh ayeuna mah geus pageuh. Nupang mindangna leungit duit teh di warung, bubuhan manehna mah muka warung leleutikan. Dagang uyah cikur asin, rupa-rupa asakan. Coel sambel jeung naug cak-cak nu dilontrekeun. Wawarungan kitu teh lain bakating ku resep awahing butuh. Lumeh salakina meh 1 tahun ayeuna kaserang kasakit resep moyan. Kayangkang koyongkong kawas jelema geus bosen hirup. Minangka metana teh lalajo ngadu hayam atawa ngadu bako peuting-peuting di imah tetanggana. Hiji mangsa mah bi warung kungsi ceurik lolongseran da duit teh ledis pisan. Ludes jeung kencering-kenceringna atuh kapaksa manehna buburu heula keur ngumpulkeun deui modal. Ari bieu isuk-isuk bi warung kerang-kerung duit eueuh anu coceng. Lantaran kebiasaan leungit duit, dina waktuna jejeg teh lain atoh kalahka mikiran kunaon eta bagong nyegik peuting tadi teu wanieun ngalanto ka imahna. Barang ngadenge omongan pamajikanana ari guak teh mang warung ujug-ujug ceurik. Kawas boga katugenah nu ngagunuk 1 tahun tur karek bitu ayeuna. Teu sirikna ngarawuan dampaleungeun pamajikanana. Mang warung terus ngedalkeun ka rumasa. Nu 1 tahun ieu jadi bagong teh nya manehna pisan. Hadena nyegik mah ukur di imah sorangan, ukur nyocengan duit pamajikanana. Teu wani ari ka imah batur mah. Keur naon deui eta duit ari lain dipake ngadu jeung babaturanana anu sarua teu boga gawe. Mitra kaum dangu sanggeus ngadenge pangakuan salakina bi warung teu amek.
Komo nepi ka jebris bari itu tunjuk nyebut sia mah henteu. Ieu mah malik ngagabrug ka salakina tuluy paungku-ungku nyarita pegat-pegat yen manehna ridho dikitukeun ku salaki. Nu penting mah kahareupna bukbrak henteu susulumputan. Jadu mungkuk mang moal ngadu deui. Ceuk Mang Warung, estu hiji isuk anu endah keur eta kulawarga. Duanana terus pageye-geye siga anu anyar panganten. Nyesakeun ka timuru tatanggana anu gergeti tadi keneh. Mon boga salaki ciga kitu, aing marek ngagembok calana jero sabulan sampleng. Cek hiji awewe bangun teu narima kana putusan biwarung nu ujug-ujug ngahampura salakina. Mitra kaum dangu maju ka haneut moyan di hiji pengkolan jalan desa Cikawening, tongoheun balong gurame Haji Unu. Budak bangor geus aya di puncak tangkal kalapa. Tara-tara ti sasari eta budak bangor naik kana tangkal kalapa. Komo biasa nama isuk-isuk teh can hudang. Ari ayeuna kalah ka Cingogo dina sela-sela puhu palapah. Nagog bari melongkah hanap siga hayam keur nyileungleum. Dihanap bapana keur nyangereng. Tanggah bari ngajingjing kampak. Bangun segedok-gedokeun rek nuar eta tangkal. Eta budak bangor geus kakocapkeun wangkelang. Sakola ukur nepi ka kelas 2 SMA. Punah pindah sakola teu ngarobah kabadeuranana. Ustad geus taak, guru-guru geus taluk, kepala sekolah beak dengkak. Tungtungna ador-adoran, memotoran. Lampahna nyeta-nyeta jelema aya. Raja kaya bapana meh-mehan tumpur. Teu ngagugupi wuruk, ngabantah kana papagah. Tepi ka bapana geus pasrah. Nya ieu pisan anu pangsial-sialna di alam dunya teh boga anak siga kitu. Mitra kaum dangu, umur 16 tahun eta budak geus ngasaan 7 ublag. Lian ti eta teh rea nu ngadoni deui ka bapana, manehna mineng pisan mawa kabur budak batur. Sapeting 2 peting wae mah urusan jeung polisi hese ngitungna. Katini ku kari-kari indung budak bangor maot 2 tahun ka tukang, basa peting-peting aya rampog. Sabot salakina it ka kota ngiyangkeun sayuran. Eta rampog lianti ngagasab perhiasan, tega jeung maehanana deui. Kapangi isukna, kapangi kudu ngaliwat geus ngabebengkang di balong gurame Haji Unu. Cikene pisan budak bangor luntang lantung di buruan, ngahuleng kawas anu gering pikir. Bapana kaget liwat saking nanya budak barangasan onsok hudang tengah poe dumadakan robah jadi cicingeun. Memeh bapana nanya eta budak nyaritakeun kajadian 2 tahun ka tukang. Harita manehna keur meujeuhna deukeut jeung banar narkoba. Tina ngasaan tuluy dedeyeun, nepi ka wani ngagadikeun motor keur meuli linting jeung sesepeun. Basa duitna geus ledis, mimiti wanian nganyuk. Hutangna beuki ngagunuk, nepi ka dina hiji peuting eta banar ngancam. Mun teu dibayar, beuheung tanona. Budak bangor buntu laku. Tina kabingung nu pohara, manehna tuluy balik menta perhiasan anu keur dipake ku indungna. Ulah atuh anaking, kapan ieu mah gundu bapa hidep? Usahana bakal pegat modal mun perhiasan dijual mah. Kitu cek indungna bari nyekelan sirah da kasakit migren keur meujeuhna kanceuh. Budak bangor teu malire, tuluy ngadudut kongkorong 15 gram tina beuheung indungna. Biur lumpat ka lebak. Indungna ngudag tuturubun mapai puduna nu poek. Ti soledat tuluy ngagebrus kana balong. Budak bangor ngaranleg heula. Basa ngadenge nu ngagujubar teh. Tapi tuluy lumpat deui ka lebah jalan nu muru ka kota. Da puguh imahna mencil, eueuh nu nyahun kana eta kajadian. Kakara guyur teh isukna. Bari duka di mana mimitina ujug-ujug nyebar beja yen tadi peuting aya rampog nu ngarampas perhiasan. Mitra kaum dangu bapana budak bangor tuluy kabungbulengan.
Kanyaahna ka eta awewe nandingan legana langit. Basa nyahon pamajikanana maot teh meh-mehan langlang lingding. Ari ayeuna poe Jumat isuk-isuk manehna asa kabentar gelap ngadenge yen pamajikanana maot ku polah anakna sorangan. Eta gelap lir nyamer amarahna. Bapana luncat ke jero imah keluar deui bari ngajingjing kampak. Budak bangor soak lumpat semulinglung. Hampir sabarapat jam silih udah ke sawah. Kana tamakan balong, kalapang poli, tuluy ngurilingan imah. Nu ngaliwat kalebadinya, pugag lampahna kabembat atraksi nu teu niti taun kali. Manehna ngawaskeun bari muringis, nyipta-nyipta yen sakedeung deui bakal aya banjir getih di eta tempat. Budak bangor terus ngalacat kana tangkal kalapa. Narekel gancang pisan siga monyet nuker diberik meong. Saenggeus aya di puncak, manehna nagog bari ngadegdeg. Bapana nungguan di handap, teuing rek nepi ka wayah kumaha. Mitra kaum dangu, wanci hanut moyan keneh mangkarbit nyumput ka kolong risbang. Terus mikir-mikir buah ayeuna mah geus waktuna bunuh diri. Ngagantung maneh ku tambang dadung, ngaleguk obat wereng atawa ngagebruskeun maneh kana jungkrang. Geus eueuh deui tanonkeuneun sawah jeung tanah beak. Hutang bayatak dipake nyemutan laku lampah anak. Saprak mangkarbit ngagugurkeun ka kandungan budakna, nepungan hiji dokter di kota, terus eta beja kaambe ku nu palinter. Meh sabulan hirupna kagencet kasusah. Gering piki bari kudu ikhtiar duit unggal usik. Adu harga kenutupan kasus jeung jalma-jalma teu wawuh nu nungtutan daratang ka imahna. 8 jalma anu ngaku-ngaku wartawan geus dibahanan. 50 anu ngaku LSM geus dikeupelan. Nupang anyarna polisi nyau temendi, peuting mangkukna di amplopan, ngagelempeng 5 juta pisan. Duit ladang mapai anyak-anyuk ka tetanggana. Basa lebe unang nepungan manehna teu nyampak da keur balang siar. Cikene pisan mangkarbit ngagurubug deui ngadenge pamajikanana rawah riwih, cenah diburuan geus aya deui polisi. Nu kapikir ku mangkarbit meureun nu mangkukna kurang keneh atawa eta polisi ngebejaan babaturanana. Teu beda ti pola jelema anu ngaku-ngaku wartawan tuluy pabeja-beja jeung baladna. Ngadenge aya nu datang teh mangkarbit terus ngajeleng ka kamar. Mubus kana kolong risbang, geus kitu papadon ka pamajikanana. Mun eta polisi nanyakeun manehna, bejakeun wae keur eueuh atawa mun perlu mah bejakeun geus maot. Pemajikan mangkarbit geus biasa nyang hareupan anu kararitu. Nyalse pisan mukakeun panto nita asup ka eta polisi. Pemajikan mangkarbit geus nyiapkeun jawaban. Mun eta polisi minta duit, rek ngasongkeun nyawa bae. Teuk-teuk beheung sekalian. Sing horeng eta polisi teh anu peuting mangkukna dibahanan duit 5 juta. Maksudna estu teh disangka-sangka manehna rek mikeun deui duit. Yeuh rawatan deui. Hampura mangkukna saya poekeun. Pokna bari nuna amplop dina meja. Eta 8 wartawan gadungan jeung 5 LSM moduilah. Ku saya rek diteangan. Urang paksa sina malikeun deui duit. Mun teu mere wae urang jedor hulun aku ieu. Eta polisi nunjuk pistol nu nyelap dina cangkengna. Masing teger cenah ulah salempang. Geus kitu manehna amitan. Pamajikan mangkarbit bati olohok bari nyiwitan pipina sorangan. Buru-buru nyamperkeun salakina. Mangkarbit ngadadak berag. Barang ngadenge beja, tuluy ngarawel HP, rek ngabejaan lebe unang. Mitra kaum dangu lebe unang ngahuleung sawatara jongjongan sanggeus nampa telepon ti mangkarbit. Manehna milu atoh, tapi milu kerung deui. Teu papanjangan ngalamun manehna terus nuruskeun hanca ngamandian motor di buruan. Ledug pisan lantaran peuting tadi tas di bawah hujanan ti Cikawening.
Sabot ngelapan jari-jari tekan nyahoan ucup kadek geus ngajanteng gigireunana. Barang ngeuh lebe unang ampir ngajengkang, awahing kareuwas lantaran ingeteun keneh kana gurilapna bedog poe mangkukna. Mani rapekan jang lebe unggal poe motor teh di mandian. Mang mah tara tuksel kitu, ari can kuleuh pisan mah tara sina ngameucai. Teu ari ku babaseuhanana, komo usum hujan kawas ayeuna mah. Cek usup kadek bari cingogo gigireun lebe unang, milu nalak-nalak kokotor anu narapel keneh di naban. Ah, ieu mah tamala gedu teuing we mang. Kudu nama dibawa ke pemandian Kang Ita, ngara disebrot jeung diawuran salju. Pira motor butuh cukup diberesihan di buruan we. Lebe unang nyuk cai tina emer. Paling itu sakedik mang, bisi kakek ceretan. Di dia atuh mang, da aya ari cai hanet-hanet bae mah. Nyi Ida ngelo tina lawang. Keun wae nyai, da moal lila. Walon ucup kadek. Geus kitu ngareret ka lebe unang. Kieu jang, emang mah geus gilig, hajat teh moal tulus. Emang geus nalapung ka era jeung ka wirang. Paduli teuing jadi omong batur ge. Jadi ayeuna ujang geus teu kudu riweuh angkag inggig ka KUA. Da akad nikahna ge bedo. Malah sebalikna, hampura emang lumeh minggu kamari ngari riweuh. Mitra kaum dangu bari nyukan cai ku gayung lebe unang kerung ngadua kalian. Ucup kadek tulu nyaritakeun kaayaan anak jeung minantuna. Cenah duana nage geus layut pisan boro-boro hayangeun pegat. Nu hayang megatkeun mah ucup kadek sorangan. Pedah nenyo kahirupan minantuna teu menyat-menyat bari mineng pisan barang penta ka kolotna. Genep bulan ka tukang ucup kadek ngusir minantuna bari diomongan upama can bisa ngarah duit mah tong wa kahayang kawin. Manehna tuluy ngareremokeun anakna ka banar cabe anu keur memeujeuhna nawan bati. Meuli cabe tipatane 15.000 sakilo dijual 45.000 sakilo di Jakarta. Sekali iyang mawa 2 nepi ka 3 ton. Eta banar cabe nu gawena cuk cerek teh puguh bae kabitaeun nenyo potongan awak anakna ucup kadek. Anak ucup kadek minang ceurik asa dina zaman buhun cenah. Jodoh nepi ka diatur-atur ku kolot. Ucup kadek nepelingan ku kabunga. Naon deui teh nyoeun di dunya ari lain raja kaya. Piraku we deui manehna nu boga keneh tato gambar cak-cak bari kacaturkeun ruruntuk preman pasar. Teu bisa merukeun budak sorangan. Tuluy ngatur rencana hajat, urusan minantu nu nyaho teuing di mana teu dipikiran. Asa meunang rereged teh basa lebe unang nanyakeun surat talak. Peuting tadi ku emang kapikir. Keun we barudak mah sina runtut raut deui. Rek senang rek balangsak kumaha anu ngresakeun. Emang geus nita barudak neangan deui minantu anu harita diusir. Konangan hajat nu geus nyebar rek disusul ku bewara yen ngawinkeun moal tulus. Tah, urusan banar cabe keun we kumaha emang. Jang lebe mah teu kudu milu mikiran. Mitra kaum dangu sanggeus cacap cacarita, usup kadek tuluy amitan. Ngingkig katonggohkeun bari kadenge sorana hahariringan. Lebe unang ngahuleng deui, ujug-ujug ras kana omongan santana. Tadi peuting sanggeus lalajo TV. Mitra kaum dangu cag sabalakana seri ka genep urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah. Seri anu salajengna ke bakal ka Bandungan ka Payun wilujeng kantun. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com